Hidup di zaman kiwari palinter tapi dengarti tong borok nu teboga nu beunghar teh sarua. Gara-gara balsem datang masyarakat jadi goncang nu narima asangeuna nu miskin tepeki susah musik. Tong peda jadi aparat sangeunahna ka masyarakat lamun nepikeun amanat kudu pas jeung akurat. Ngarah rame di dieuna kudu alus di dituna kudu pas kanu hakna kuring mah hayang ngarasa tong sok loba nyarita mun kan aya buktina kuring mah hayang ngarasa. Hidup di zaman kiwari palinter tapi dengarti tong borok nu teboga nu beunghar ge sarua. Gara-gara balsem datang masyarakat jadi goncang nu narima asangeuna nu miskin tepeki susah. Yo ART Rag nah tong peda jadi aparat sangeunahna ka masyarakat lamun nepikeun amanat kudu pas jeung akurat. Ngarah beres di dieuna kudu alus di dituna kudu tepi kanu hakna kuring mah hayang ngarasa tong sok loba nyarita mun can aya buktina kuring mah hayang ngarasa. Tong peda jadi aparat sangeunana ka masyarakat lamun nepikeun amanat kudu pas jeung akurat.
Gusti dituna kudu pas kanu hakna kuring mah hayang ngarasa tong boga nyarita mun can aya buktina kuring